Wow. Barsun Baraya Sunda. Hayu urang memulai basa reuskeun duduluran raketkeun babarayaan. Bedenya, capek, orang dahar, naon tadi teh? Lalap. Tahu kasih. Ditambah sama melo. Daripada carikan ku inu muda, Nih botra. Kemudian nyakit dahar gede. Dahar gede. Lain hatina gede teh gede sahuap sok. Nikmat. Walaupun sacomot nikmat. Nah, itu disebut dahar gede. Kudu bersyukur ya. Bersyukur. Nikmati Allah. Nikmati Allah mantap. Namun naon rek barang dahar ulah sang widi sang yang widi kalau insya Allah gitu. Nah, jadi kudu bersyukur. Daharnya ulah langsung calabak. Gusti Allah. Segala sesuatu dunia teh ciptaan Allah kan kudu nganuhunkeun cara bersyukur. Nah, ya nama orang hantem we da geus lapar kuring atuh. Orang itu bakal apar oge. Ngadoa heula adab. Terus apa? Terus ketinggal ya belum japu. Sama medok. Insya Allah. Amin. Ngejempring aminan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bukain lah bisa kuat ya. Buka tinggali we. Tadi teh japuk. Belum japu. Bola strong. Oh, nak ke mana tuh tadi? Sudah sini lah. Diam kosong nih abah. Kurubuk. Tah matak ieu anu disebut marebutkeun paisan.